saking wong loro walau min ghairi husumatin lan sanajan saking ora mumusuhan papasean sama binikahi kaya ing dalam nikah kaya muhakam ing dalam nikah jenengan jadi hakim teh itu bang muhakam itu jelema anu dijenengan jadi hakim kedua jelema muhakam itu muhakam kadina memusuhan atau walian memusuhan seperti hak adami pasean atau dina had atau dina takjir atau dina lian memusuhan seperti dina nikah rajulan lanang sawiji ahlan kang ahli qadoi kadoi ngahukuman jadi dua jelema meunang ngajenengkeun hakim ngajenengkeun muhakam hiji lalaki nu ahli pikeun ngahukuman berarti syaratna teh kudu mujtahid teh ulah muqallid sharif kecuali lamun darurat aya nyeman tegese wong lahu kang iku kadue iman ahliyatun utawi ahli al-ulil qada kadue ngahukuman al-mutlaqi kang mutlak jadi itu syarat muhakam anu dijadikan hakim teh kudu ahli ngahukuman mutlak berarti kudu mujtahid lain ahli dina masalah eta wungkul nya maksudna berbeda cek kalau jamu dina kitabiana aya nu ngameunangkeun ngajenengkeun muhakam ahli dina eta masalah wungkul kok dipigawe kumanehanana la fi khususi tilka jamu waqiati orang ngahukuman ing dalam khusus kono-kono masalah kang tiba papat wungkul dilakukan oleh sulaya lijabin kali ulama akeh mutahirina kang akhir kabeh jadi dia cekol japun manya dimenangkeun walau ma'wujudi qadi ahlin lan sanajan iku sata wujud hakim kang ahli hakim daerah dilapan oleh sulaya lirawudati kadua kitab rawudah pangandika Imam Nawawi teu meunang namun sata aya hakim daerah ngajenengkeun muhakam padahal cekal Ibnu Hajar karena ieu kaul pangandika muridna Syekh Imam Al-Malibari dimeunangkeun senajan sarta aya hakim daerah amma gerongan syaratna kudu ahli amma geron ahli anapun utawi muhakam kang orang ahli itu para ya jujur makawana wana apa takimuhu dijenengkeun hakim ieu boya ahli aya mah wujudul ahli tegese sarta wujud hakim kang ahli wa illa lamun orangna wujudil ahli jaja mangkawenang ya takimuhu walau pin nikah lan sanajan ing dalam nikah nah kalau ya jadi ketika aya hakim daerah atau aya hakim daerahna tapi henteu ahli nu geus dijenengkeun ku pamarentah mangka muhakam beunang jadi hakim sanajan teu ahli sakola doi kalau ngadoi katakeun we syaratna kudu ahli dina masalah kudu pangkatna mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih we fatwa mujtahid muqayyad
Wain kanalan sanajan ono iku sama jam kene pangkonan sapa mujtahidun mujtahid kama kaya mengukau jajama kamus masjid di kalawan kau sapa Syekhuna Ibnu Hajar disareh minhajin dalam kitab Syarah Minhaj tabi'an halekan anu kisaihi kadue gurune Ibnu Hajar Zakaria nyatane Syekh Zakaria lakinil ladi tetapi natai kaul abtahu kang wis oleh fatwa Ibnu Hajar ing ladi Syekhuna ing ladi ko annal muhakama satune muhakam makane jeneng dari hakim al adla kang adil iku layu jauh wiju ora ana wenang nikahkeun ieu muhakam bila ma'afaqil qadi angin serta sekti hakim daerah kok dia walau beliau ahli dan senajan kang orang ahli hakim daerah makanya kaidah gitu nah kita biar nama kumaha lamun hakim daerah ieu teh dina bab ngawinkeun seperti naib mau ngawinkeun karena tepati-pati ngawinkeun kudu make duit wae contoh ya kudu make duit sedangkan jelema nu arek kawinna teh gara beuleun duit jeung naon eta kawin teh beuleun duit nah harita kene aya we kawin eta ya kumaha hareup nanti mimitikeun geus teu beuleun duit baca aku tetua yang maya dipakai acan waduh lamun ini kayak tadi ipekah heula karek ngawinkeun atuh ripuh ieu kedina kita piana meunang ngajenengkeun hakim wah datang we ka kiai pangawinkeun teh dijenengkeun jadi muhakam nah itu masalah muhakam teh kitu kiai jadi hakim beda deui ari muhakam mah saksi-saksi wali-wali muhakam walaya jujulan ana wenang apa tahkimu ghairi adli ngajenengkeun hakim muhakam kang ora anu adil mutlakon hale mutlak ari muhakama ya disyaratkeun kudu adil ulah fasik walayu pidu lan orang anu berfaedah apa hukumul muhakami hukum muhakam akan menjadikan hakim bila biridohima angin kalawan ridone isnain bihi kalawan muhakam labdon kalawan ucapan lasukotan orang nokalapan baik kedua ridho jelema dua nu musuhanana yang ridona kudu syarat ucapan ulah kurepeh teu medahkeun kana ridho eta repeh dina bab ieu mah hukuman bab qad payuta baru maka sadeng bilang-bilang apa ridho jauh jayani ridho saraki pamajikan ma'an hale babarangan dinikahi ing dalam nikah jadi kudu dibilang-bilang aya ridho heula dikawinkeun kumahakan salaki jeung pamajikan mereka kawin ridona kudu kulapad lain ku repeh nang bieu kau yapi cukup pokok sukutul bitri repeh parawan tidak studina tatkala usdan puri idin ya bikrun pitahkimin dalam dihakiman muhakam kan bedai parawan mah repehna eta geus medahkeun kana izin gitu dina bab kawin mah mun ditanya jempling oh berarti daekeun wae tah penting amak teh walaya jujulan ana wenang apa atahkimu ngahukuman dijenengkeun hakim muhakam
Ma'abai batil wali sarta samar wali. Walau ila masakan batil pasilan sanajan samar maling lalakon menang sholat. Mungkin lamun ono itu sama yang kena panggonan sapa kodin hakim. Tapi mahakam teu meunang ngawinkeun lamun eueuh wali awewe. Kitu sote kayeuna wali awena gaib maksudna teh gaib lain geus maot teh gaib. Sanajan lamun di eta tempat aya kodi daerah keneh hakim daerah. Dilapan hal subaya libnu majikan wa ibnu iman. Jadi ibnu iman mah meunang cenah sarua we cara wali cara hakim daerah. Mahakam oge. Dianau karena satu nih muhakam iku yanubu jadi ya ganti ya muhakam anu gaibi saking wali kang gaib. Dianau karena satu nih kodin iku yanubu jadi gaganti ya kodin. Anu gaibi saking wali kang gaib. Dilatul muhakami kalawan perbedaan muhakam. Jadi cekal soheh lamun ngawinkeunna kodi hakim daerah naib di urang dijenengkeun ku pamarentah mangka lamun walina sama teu karubuh kabarna campina eta wali derajat wali kanu leuwih kanu kos kanu leuwih kos kana sahabatna. Tapi lamun bapakna eueuh macan wakapina kalanceukna tawa adina awewe. Tapi pinahna teh nyaeta ka wali hakim kan al qadi atau al hakim masultan wali man la waliyalah kewe di golongan pamarentah. Kali muhakam bisa tuh jadi wali hakim teu bisa. Eta kalau sohe tanya lamun aya keneh qadi daerah sama aya qadi daerah. Waya jujulan menang lahu kade muhakam. Apa aya kumayan tanggal kuman yang muhakam bi ilmihi kalawan ilmu yang muhakam. Al-awjahi munduh kal kang leuwih unggul. Jadi muhakam oge sarua ya syaratna kudu ahli teh nya. Syarat qadi wae kudu mujtahid gitu. Syaratna sarua. Mujahid mutlak mah geus eueuh tapi eta manusia. Mujahid fatwa atau mujahid muqayyad. Aya tanyian bab tarjih sakieu nyebut. Kalau madhab Imam Syafi'i dina tarjih unggul yang rumus supaya ulah disebut muqallid sharif kudu apa kana bab tarjih itu usul fikihna jeung qaidah-qaidahna terus pengarang-pengarang kitabna jeung karebutan kitab nu mana anu panulinan dikarang kaetan mutamadna ayanya karena Imam Syafi'i ge ngaloba ngarang kitabna teh aya kitab imla buayati muhtasar al-mujani nya jeung susunanana kahanana. Dina bab fikih mah sok unggul kao bab fikihnya. Inti nyata kalau Syaikoni ya, dengan kalau utama. Kalau Syaikoni Imam Rafi'i Nawawi. Itu kalau utama. Namun aya bijil kaol pangandika Imam Rafi'i jeung Nawawi, Syaikoni dina bab fikih madhab Syafi'i. Kata kalau mutamad malam jat tapi kil mutakidun ala anna mattafaqu alaihi sahun au golatun. Eta teh kecuali lamun ulama mutahirin eueuh nu ngomongkeun bahwa kalau diittifaq ku Syaikoni teh eta kasalahan atawa
disaring deui ku mutaakhirun. Ketika itu lompat nate lamun dina eta kalau Imam Rafi'i Nawawi teangan kalau Imam Nawawi. Teangan kalau Imam Nawawi. Mana kalau Imam Nawawi sok anu unggulkeun dina kitab-kitabna nu kahiji kitab anu Mutabahir anu elmuna pos laut. Atau nu kadua lamun dina kitab Mutabahir, kitab Mutaakhir. Anu paneurina di karang ku Imam Nawawi nya. Eta mimiti kitab Majmu'un Tahqiq Tanqih Raudhah Minhaj Syarah Muslim Tasih Tanbih nya loba karang kitab teh. Lamun eueuh keneh ka Imam Nawawi mangka sok dikol mutamadkeun teh ittifaqna ulama loba dina kitab Imam Nawawi nyarokotna ittifaq ulama kasepakatan ulama menang nyarokotina kitab Imam Nawawi. Tuluy lamun eueuh keneh di dinya perebutan dua masalah madukiro fi babihi anu sok unggulna teh masalah nu sok ditutur dina babna dina luar kana masalah teh sok aya ditutur lain dina babna seperti bab saksi dina bab nikah jeung bab saksi dina bab syuhud di padari. Kalau mutamad mangke dina bab syuhud kesaksian teh. Nya kitu daya lamun eueuh keneh eta kakarak cokot ka Imam Rafi'i. Lamun teu aya masti Imam Nawawi eueuh keneh kabeh mangka nyokot kalam ulama mutaakhirin nu kieu ti Syekhani Rafi'i Nawawi. Mana lamun ulama Mesir mah sok ngunggulkeun teh kaul Muhammad Romli di kitab Nihayahna. Lamun ulama Hadramaut mah sok ngunggulkeun teh jeung ulama Yaman lobana jeung ulama Hijaz. Sok ngunggulkeun teh kana kaul Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Dina kitab-kitabna baikkan unggulna teh dina kitab Tuhfatul Muhtajna. Kumaha lamun eueuh keneh perebutan dina ieu masalah. Eueuh kaul Imam Ibnu Hajar, eueuh kaul Imam Romli, eueuh kaul Imam Rafi'i Nawawi. Mangka cokot kaul Syekh Zakaria Ansori guruna Ibnu Hajar jeung Syihabur Romli jeung Muhammad Romli. Eueuh keneh kaul cokot kaul Syekh Imam Khatib. Eueuh keneh cokot Syekh Imam Ibnu Ziyad. Eueuh keneh cokot kaul Ibnu Qasir. Eueuh keneh cokot Imam Umairah. Eueuh keneh cokot Imam Ali Sibrom Alisi. Eueuh keneh cokot Imam Halibi. Eueuh keneh cokot Imam Syobari. Eueuh keneh cokot Imam Hanani. Kitu sote lamun kabeh teu nyulayaan kana asal madhabna. Anu ditukil dina kitab Al-Um. Pangandika Imam Syafi'i. Eta tarjih eta nya. Yang nepi ka dinya teh nya bisa ngunggulkeun kana kaul madhab Imam teh dinya cara nyari mah teh ulama-ulama. Kaul dina ieu eueuh nya kelebihan eta mah asa aya teh masalah eta. Mungkin dibahas di hari ini. Ini nomor 52. Ini kakeran. Kita di anaknya ini pertelakan. Oh ya, juga dikumpulkan dia kalau daftar ini. Dia dan dua lemah. Mungkin bisa mahamkan ieu. Syaratna kahiji kudu mahamulakan ieu anaknya kaopat dilidna. Atau ek naon bisa ieu kitu bisa ieu anakna mah. Kalau salamat oge ya bisa ieu anakna ngarek kumaha ngumpulkeun kaum mana kumpul mana nu fitnah ek nyaho di mana teh. Mentahanana ari Arab jangan sakanana aya ari mentahana eueuh. Terwai jeung marek ngagorengan aya katel hungkul minyakna eueuh gorengeunna eueuh wae kan. Kudu bisa heula kita di anakna euy. Karena masalah anu loba perebutan teh kita di anak, cara bieu masalahna. Anu menang cek ieu
ajilu lan soka pocot sapa kodi hakim. Ayo kamu tegese dan hukuman apa bil ijalihi kalawan kapocote kodi bihobril ajli kalawan sabab tiba atau tumeka kabar mocot lahu kadue kodi walau min ajlin lan sanajan saking kang adil. Itu maksudna lamun hakim dipocot ku pamarentah ku nepi kabarnya kan geus kapocot jadi hakimna. Wayan ajiru lan kapocot sapa naibuhu naibe kodi ganti hakim. Cara diurang naib saya teh naib teh ganti hakim ya. Mun diurang mah naib teh pan aya menteri agama meureun. Menteri agama itu di Indonesia. Menteri agama ngaranna teh. Depan an ketua di departemen naon ngaranna teh. Ketua di departemen agama. Pinang ngaranna teh nyawa, ketua di dinya. Saya teh koni disebutnya. Ayo naib sok cari cing di kecamatan tak eta naib disebut dari dia naib ya namanya. Wayan ajilu lan kacopot sapa naibuhu gagantine kodi ki amin ing dalam masalah umum, masalah kang umum atau hasin atau masalah kang khusus. Biaya blugohu kalawan yang tatu maka ing naib opo khobaru ajlin kabar dipocot opo khobaru ajlin mustahlifihi kabar dipocot kodi kang dan gantian naib khobaru ajlin mustahlifihi kabar kapocot kodi kang dan gantian naib kang dan gantian kodi mustahlifihi kodi digantian ku naib lahu kadue naib awil imamu atawa awil imami atawa imam atawa kapocot imamnya dimustahlifi atawa mocote imam awil imami atawa mocote imam dimustahlifihi. Tadi teh kabar mocotnya baru ajrin awil imami atawa mocote imam dimustalapihi kadwe kodi kamden gantiana in adina lamun midina ya imam lahu kadwe naib ayas tahlifa in yenta jadi gaganti ya naib anak sihi saking date kodi au atlaqa atau lamun ngamutlak ke kodi. Ya karena imam bisa karena kodi bisa ya. Karena kodi teh gaganti imam. Kodi oge boga digaganti nya teh naib. Naib ge boga diganti diri urang amil disebutna. Boga deui gaganti amil mah kahanapna. Lahalakoni naibi orang ono kapocot ing dalam tingkah anane naib iku naiban gagantian imamin saking imam ki amin ing dalam masalah kang umum au khasin atau masalah kang khusus. Jadi lamun dipocot kodi naib imamat teh kapocot yang kola kalawan yang tangan dika ya imam lila kodi kanwe kodi istahlib kudu jadi gaganti siro ani saking ingsun palayan ajilu makono kapocot ya kodi bidalika kalawan kono-kono kitu palayan ajilu
imam ngajeneng ke naib nalain ti kodi imanya naib imam. Palayan ajilu makana kapocot ye naib imam bidalika kalawan kono-kono ajli mustahid kadinya kapocotna kodi wainaman ajala pasti naik kapocot sapa al kodi hakim wa naib wa naibu lan naib kodi. Jadi dina yang masalahna aya imam, aya naibna imam, aya kodi, aya naibna kodi. Padahal kodi ge kamari dina masalah farqun yundabul imam ida wala qadiyah. Eta dipertelakeun bahwa qadi oge adalah gaganti imam. Tapi lamun imam milih gaganti nalain ti golongan qadi, nah iya lebih permasalahan beda deui. Jadi tidak masalah. Dihobrihi kalawan sabab kabare ajli aya dibulu dihobril ajli tegese kalawan sabab tumeka kabar mocot al-mafhumi kang den paham al-mafhumu ya tadi sudah masalah al-mafhumu utawi pahaman masalah utawi perkara masalah kang den paham iku mana tadi iku man yang ajil atau lam yan ajil bener kan tadi nak kita kan man min yan ajilu imanya min yan ajilu saking lapan yan ajilu wayan ajilu luhurnya ya wayan ajilu kon ikula qabla bulugi ikula orang nono yan ajilu qabla bulugi dalam sandungan itu mekane khobar dan tumakan mandalika kono ajrun agni dolori karena gede dan madorot tinak di akdiyatihi dalam ngabatalkeun kira-kira hukum ekot kawin ajala lamun kapocot qabla bulugi dilapil wakili kalawan perbeda wakil fainau maka sana wakil kujan ajilu kapocot il wakil minhinal ajli wit saking mangsane mocot walau qabla bulugi hobrihi lan sanajan ing dalam sebelumnya tumeka kabare ajlun. Jadi aya perbedaan ai mocotna kodi mah terwaktu ngahukuman sanajan geus dipocot tapi can nepi kabar ka manehna dipocot manehna geus ngawinkeun dan lain-lainnya hukumna lulus wae karena khobarna can nepi ngan lamun wakil contohna euy ngawakilkeun kaula ka anjeun kita pangawinkeun budak misalnya wakil wae cek wali dinu jauh teh moal tulus ngawakilkeun teh saharita keneh tiniliti harita mocot kaita geus kapocot wakil sanajan can nepi kabar mocot ka wakilnya ai wakil wa man lan utawi sapa qadi alima kang wis weruh yasiman ajlahu ing kapocote eman lam yanfad mangka ana sah ana lulus apa hukmuhu hukume eman apa hukmuhu hukume eman lahu kadwe hukumnya bila ayardo angin yang tarido bila ayurdo angin yang tadentikan rido apa bihukmi
hukum eman ima ing dalam masalah yang ditanggung apa atakimu ngajunan kedua hakimu hakam bihi ing dalam emak. Tapi lamun dijenengkeun hakim hakam beda deui masalahna. Kudu sanajan dipocok ku pamarentah aya wali muhakama sah wae. Tapi geus dipatelakeun teh bab muhakam anu dijenengkeun jadi hakim kuduaan tanpa aya pamarentah teu ikut serta muhakam. Bahasana takim. Wayang ajulan kapocot ya kodi ayeun kalawan maneh wayang ajulan kapocot ayeun kalawan sapa kudun saban-saban samiji min huma saking kodi lan naib. Maksudna naib itu naib kodi. Ya hadi umurin kalawan sabab salah samiji saking pira-pira perkara. Ajli nafsihi nyatana sawiji mocot sorangan. Sepertikeun wakil wae bisa mocot sorangan ya sarua nya. Kapocot. Kalau wakil kaya wakil wae wajununin nan edan. Jadi harita edan, harita kapocot pangkatna jadi kodina jadi naibna. Wa ijma'in dan sakalor. Wa in qala lan sanajan kiri kopu jamanu jamane junun. Wa piskin lan pasek. Migawe maksiat eta kodi katingalieun ku batur pasek ke susumputan migawe dosana wa. Ai susumputan disebutna masturo adalah jelema anu katutupan sifat adil. Mangka eta nasah wae lamun katingali dohir pasek mangka kapocot tarita jadi hakimna jadi naibna ya Allah ya biburan. Tuh lain syarat bila saksi hukum pasek kadina pali biasa nu ayan ajiru tegese kapocot ya pali dipiskin kalawan sabab pasek. Waya awya ayan ajiru tong kana kodinya sopo man. Ayan ajiru tegese kapocot dipiskin kalawan sabab pasek sopo man kodi. Lam ya alam kang ana weruh. Sopo muwalihi sopo muwaliya. Benaharna sopo mawalihi. Mabi. Mauli sopo maulihi. Sopo maulihi kang den urus eman dipiskihi kalawan sabab paseke kod eman apa ni al asli kang bangsa asal pasek anu asalna kitu awija ibi atawa kang leuwih-leuwih pasekna nama-nama kalama ing atase pasekana kang geus ono ya mahala tauliyatihim lan tingkah ngurus eman. Wa ida jalat lan tatkala wis ilang apa hadil ahwal salah sawijine pira-pira tingkah junun pasek atawa igmat ya lam ta'ud maka balik apa wilayah tuhu bisa nguruse ieu kodi bila bitauliyatin jadi datin aning kalawan dijenengkeun deui pengurus kang anyar tu asohi mungguh kalau kang leuwih sok. Jadi memang kodi anak iba pingsan atau gelo igmate sakalo pingsan. Dua pasek mangka teu bisa jadi wali deui lamun geus cageurna kecuali kudu dijadikeun deui pengurus kudu dijadikeun deui kodi ku imam ieu. Waya dijulan wenang oleh imam karo imam. Apa ajru kodi mocot hakim. Lam yata ayan kang orangna wajib. Kang ana wajib. Kang ana wajib jadi hakim ya kodin.
kalawan sabab dohir piro-piro cacai. Lah yang kodi kang ora nono nerapkeun ieu hilal. Iki jalahu ing kapocok sorangane. Ing kapocok sorangane kodi. Kakasroti sakawa kaya akeh beda. Fihi tentang kodi. Jadi lamun aya hakim daerah anu geus dijurengkeun ku imam. Teu kapocot jadi hakimna, teu mocot sorangan, teu gelo, teu sakalon, teu pasek. Tapi loba sakawa ieu loba keluhan ti rakyatna. Tegenah di hukuman ku si eta mah. Mangka eta ku hakim ku imam meunang dipocot eta hakimnya. Wabi Abdullah lan kalawan kang leuwih utama. Abi Abdullah lan kalawan sabab anak kang leuwih unggul minhu ti imam qadi. Wabi maslahatin lan kalawan sabab kamaslahatan. Katas kini fitnatin kaya ngarepehkeun fitnah. Sawaun azalahu iku papada anata utawi mocot imam ing kodi bimislihi kalawan anam misile kodi au biduni atawa kalawan sahadapun kodi. Da ieu teh mocotna imam ka hakim ka kodi hakim. Tanpa aya sebab kapocot ku sorangan cek hukum syariat meunang dipocot lamun ditingali kamaslahatan. Kusabab dohirna kacacadan, loba keluhan ti masyarakat, atawa aya nu leuwih unggul, atawa aya kamaslahatan ngarepehkeun fitnah. Wa ilam yakuna lamun ora ono poseun sawiji-wiji min dalika saking duhuri hilalin abdoli jeung maslahatnya maksudna dalikeun. Lam yajid maka wenang imam ajlahu ing mocote kodi. Ya anau kana satune ajrul iku abasun heureuy. Heureuyan eta. Walakin yang padu tetapi nesah lulus apa al-adlu mocote. Haram lam jadi. Haram imam mocot ka kodi ugaranna naon. Ugaranna naon itu kan apa? Haram ujug-ujug dipocot. Karena eta heureuy imam ka kodi eta heureuyan. Tapi lamun dipocot sah wae dipocot nama. Amma ida ta'ayana anapun sekala yang dengan syarat terjepang ta'ayana sekala wajib siya kodir wajib jadi hakim dalam yakun kalawan surahi yang tak orang-orang itu sama dan kena-kena panggonan sopoman dihakimun si kodir yaslu kang patut kang patut ya seman goyrohu angin eman angin bener-bener kalau kang lihat eman payah rumu mangka haram ala mualihi ingatase kang ngajenengaken kodi opo ajluhu mocote kodi walayan padulan ono lurus si ajeng menugara naon haram bantu lurus mocot wakadalan halekayak itu ajluhu tayu mocote kodi linafsihi kanidate kodi tina idini dalam mangsane lam yakun sama man yasluhu iwati manehanan anu pantesna jadi hati mocot sorangan eta haram dina artian haram mocot sorangan jeung teu jadi da
walayan ajirulan anu kapocot sapa qadin hakim bimauti imamin kalawan sabab maut presiden imam gitu adomi kang gede imam adom teh presiden tawa khalifah wala bin ijalihi kalawan sabab kapocot teh imam di admisidatid dorori karena gede banget darurat ditakdir lil hawadis kalawan nyuwungkeun pira-pira masalah anyar ari qadi mahakim kapocot lamun imamna kapocot oge kecuali naib imam tadi nu kapocot waharaja kajababil imami kalawan imam sapa al qadi hakim payan ajidu mangka kapocot sopon wabuhu pira-pira naib qadi bimautihi kalawan sabab maute qadi lamun kapocot qadi naibna qadi maka pocot kumaha kapocot atau macot sorangan sorangan masalah imam anu ngajenengkeun qadi saja teu dimutlakeun kita jadi naibna mangka teu kapocot qadi mah kumaotna imam atawa ku mocotna sorangan imam karena bahaya banget darurat ngosongkeun masalah ngurus masalah di daerah wala yuqbalu lana den tarima apa qaulu mutawallin kaul mutawalla kaul ngurus tugoi mahali wilayatihi ing dalam lian panggonan mengurusnya mutawallin wawalan utawiya mahal iku harija amali luar pada melane ieu mutawallin hakam kepada hakam tu mengahukuman itu dikada kalawan mengkene jadi maksudnya teh lamun aya hakim ngomongkeun ka hakim saja di luar daerahna teu saeta ngahukum manana karena geus di luar daerah pagaweanana kunaon make kitu karena li anau karena satu nya mutawallin iku layang likon nanging yang mutawallin insya al hukmi ing nyukulkeun hukum dina ing dalam mangsane goir mahali wilayati palayan padu makono sah apa ikraruhu ngakune mutawallin bihi kalawan lapan hakam tu bikada ikrarna geus teu sakeula geus dihukuman geus dibereskeun henteu saeta hukumna lamun dirasa ieu bahwa dalam ngalap sopajar kasih imam jar kasih ngendohiri kalamihim saking dohir kalapulam anau satune kalakuan iku idawuliya tatkala den jenengkeun pengurus mutawallinnya di baladin yang dalam negara sawiji lam yatanawal maka orang merkoleh ia mutawallin majari aha ing piro-piro sawah ya sawah lah kalau pepelakan sawah kan ini sawah kebone balan wabasa tinahalan piro-piro kebone iya balan jadilah mentitah yang jadi hakim pengurus daerah itu bisa ngurus karena sawah jeung kebun masyarakat ya bagian nah
jadi ngurus kebon kita nggak edan budanya. Kalau Jawa zaman kalamu nikahkeun lamun nikahkeun ieu mutawalin bahwa teh mutawalin iku bi ahadi harima ing dalam salah sawijine majari lan basatin bahwa hal tawi hakim itu diahadinya dalam salah sawijine majari lan basatin man ing wadon ya tawi aman itu bil baladi dalam kota au aksa wa tawasabawike lam yasiha panasa ieu jawaja. Jadi dina artian dia teh lamun dijieunkeun jadi hakim di negara di kota teu kabawa jeung kebona jeung sawahna mata lamun ngawinkeun awewe ngawin ka awewe ai ngawinkeun awewe mah teu disyaratkeun kudu hadir dina akad nya da aya walina nu mikeun eta mah ari awewena cicing di kebon ari walina di kota cicingna teh nya nikahkeun kaula kaputi kaula kitu cecepna ieu teh dituntun ai awewena di kebon mah keur ngoyos eta teu sah ngawinkeun padahal eta kebon teh termasuk daerah eta kene eta teu kalindi nya teu kakuasai kebon jeung sawah mah ku hakim oge atuh lamun kakuasai ku hakim baru bisa diurus eta kebon jeung sawah meureun euy da eta jadi kode teh bisa ngurus kebon jeung sawah masyarakat kumaha cek hakim. Ini masalah ulamanya ya. Ini masalah ngawinkeun awewe ai walin aya di kota ari awewena di kebon atawa di sawah terus sah eta ngawinkeun aya kila dan ucapakeun wa pira kita dalam kaum nadarus utawi pikiran ngan cek sakaol mah kaul Imam Jarkasi cek sakaol eta teh kaul Imam Jarkasi teh pikirane euy lieur wae atuh dah. Negara kekuasaan manehanana termasuk kebon jeung sawahna meureun. Kalangan nikah sapa sayuna Ibnu Hajar wa Nadaru lantai pikiraneun iku wadihun kang pertel. Baliladi baita teh kaul yata jauh kang unggul ieu ladi panu satone kalakuan iku ulimat. Iku ulimat lamun den tina waruhi apa adatun adat istiadatnya ditaba iyatin kalawan anut jadi anut kebon ka kota atau anut sawah ka kota dinya kene au ada mih atau orang taba iya padalika mangka utawi wadi pertela eta wayala lamun orang lana ulimat Tujiha maka den angkulkeun akoma kau Imam Jarkasi dakarohu kang wis nutur Imam Jarkasi yang emak ittisoron karena ngaringkes alama ing atase kaul naso kang wis ngaknas Imam naso Imam Syafi'i kamus ngaknas Imam Syafi'i lahu kadue emak alaihi ingatase alaman nasolahu alaihi nusok kang den nas lahu kadue emak alaihi ingatase
kodi kan ya susah di mandul. Jadi cek Imam Ibnu Hajar mah kumaha hukum adat lamun sawajan kebon kabawa ke daerah mangka sawai ngawinkeunana. Nah lamun teu kabawa maka teu sah. Kumaha lamun teu dikanyahokeun adatna kalau wajib teu kabawana. Pake deui kalau Imam Jarkasi nu tadi. Otak pikirannya teh wa afhamalan aweh patang. Apa kalau minhaj kalau kita minhaj Imam Nawawi yang minhaj talibin maksudnya anahu satuna kalakuan satuna masalah kalau ikut fi ghairi mahalin wilayatihi anahu satuna kodi fi ghairi mahalin wilayatihi dalam lian pagonan mengurus kodi itu kamajurin kaya kodi kang den pocot alayan kuda nyatana yang tak orang nama alayan pada nyatana yang tak orang nama lulus minhu saking kodi yusuku min saking kodi pihi ing dalam goer mahal apa tasarupun gawe popolahani apa tasarupun gawe popolahane bil wilayat istabahahu kang wenang ya tasarruf ing kodi bil wilayati kelawan sabab mengurus kainjari wako waktin kaya nyewakeun banda wako nadorohu kang mikiran ingkau nadorohu kang berpendapat ing ijar sopo al qadi hakim wa bai imaliyatinin nadruhu ya aijani waktin nadruhu kang utawi ngurus sewako iku lil qadi kadue hakim wa bai imaliyatinin lan kaya ngajual harta anak yatim bikin kemaslahatan anak yatimna wa takririn dan kaya netepakeun fi wadifatin ing dalam pagawean pada melannya kala nalika sapa sayuna Ibnu Hajar wa qala kau iku dohirun kal kang dohir kama layukbal kaya orang yang terima apa kaulu majurin kau kodi kang den pocot ba'da ijalihi dalam sausene kapocot teh majur wa muhakamin lan kau muhakam ba'da mufaraqati majlisin ing dalam sausene pisah majlis hakamahu kang wis ngahukuman muhakam ing eman lawan lapan hakam tubi kada dianahu karena satune majul atau muhakam iku layam dikono ngamilik yang maju insa al hukmi ing nyukulakeun hukum dinaidi ing dalam mangsane in ajala telah memahakama sabada mufarokoh majulis di sayang tempat kalau yuk baru maka dan tarima apa ikraruhu pengakuane majul bihi kalawan lapan hakam tubika ada hukuman wala yuqbalu lan tarima yang kawan ngopo syahadatu kulin kesaksian saban-saban sawijin minhuma saking ma'julan muhakam dihukmi kalawan hukume kul
Li'annahu karena satune syahada iku yasadu ngajenengkeun saksi ieu kul bifi'li nafsihi kalawan padamelan sorangan lain syahada angin yen ta ngajenengkeun saksi ieu majul kana majul teh nih angin lamun jadi saksi ini angin lamun jadi saksi ieu majul dihukmi hakimin kalawan hukum hakim wala yu'lamu lan ora den kinawaruhi ala dan kinawaruhi sapa al-qadi hakim ana ing satune hukum iku hukume qadin katuk balu maka den tarima apa syahadatuhu kesaksiane qadin qadi majul teh lam yakun lamun ana ieu qadi majul iku pasikon kang pasik karena majulnya pain alima maka lamun dan kina weruh di sapa qadi hakim ana wis sakna hukum iku hukum qadi lantuk bal paling tarima apa syahadatuhu kesaksiane qadi sama kaya mungkol kama lalu soroha kaya lamun matalaakeun ieu qadi bihi kalawan syahadat kawan hukum maksudnya kalau itu kalau majul nih habis dipocot ya wayuk balulan dan tarima apa kauluhu kaulai qadi bimahalin dalam bimahali hukmin dalam panggonan ngahukumane qadi qabla ajlihi dalam sanulungnya dipocot qadi lapan hakam tu bikada hakam tu ngahukuman insun bikada kawan mangkene in qala lamun ngandika ya qadi bi ilmi kalawan ilmu insun dikudrati karena kawasana ya qadi alal insani ngatasi nyukulkeun hukum hinaidin dalam mangsane mahali hukmihi qabla ajlihi hatta law qala mala lamun ngandika ya qadi ala sabilil hukmi ngatasi jalan hukuman nisa'u hadhil qurbat min hadil qaryah kurmat itu misal hadil qaryatinya utawi pira-pira wadon saking inal kilah di kampung el masurati tegese pira-pira wadon kang bisa kabilang ikut tawaliku pira-pira kang katolak min ajwajihina saking pira-pira bojone nisa kubila maka den tarima ieu kaul in kana lamun ana ieu qadi iku mujtahid kalau fi madhab imamihi lan sanajan ing madhab imame qadi mujtahidina madhab dan kaya mujtahid fatwa wala ya jujuran lawanang li qadin kadue hakim apa ayat ba'a yang tananutkeun eta anut ieu qadi hukmal qadin ing hukum hakim qablahu kang ing dalam sadurunge qadi itu hukum hakim kahiji nya qadi qablahu kang ing dalam sadurunge qadi kadua sorry kang patut ulil qada'i kana ngahukum karena mujtahid mah teu meunang anut ya mujtahid mah teu meunang anut ka mujtahid deui nya mujtahid lamun jelema geus nepi kana derajat mujtahid teu meunang anut karena anut mah adalah muqallid shorih nya teu meunang tuturut karena mujtahid mah ahli mikir jeung ahli tarjih geus pinuh sirahna ku ilmu teu meunang turut oge nya anu meunang turut mah
kadua teu meunang ya hakim kadua turut kana hukum hakim kahiji. Ya bakal lagi hakim kahiji teh kieu ngahukumanna turutan bae kitu. Wah eta teu meunang eta. Yang naon dijadikeun jadi hakim mujtahid atuh ahli tarjih jeung ahli mikir masih kena turut keneh mah kudu ngandalkeun ilmu na we eta mah walaisu lan ora nono walaisu wal yusawi nya tah walaisu wal yusawi lan becik madaakeun dan beciknya ruwakeun sapa alqadi hakim bainal khosmaini dalam antarane wong mumusuhan loro wujuban kalawan wajib ikromihi ma dalam ngamulyaakeun khosmain ieu teh aya hakim datang dua jelema nu papasiaan wajib disaluakeun duanana mun itu disuguhan ieu kudu disuguhan ulah hiji masinan dina kursi luhur hiji dihanap teu meunang eta habang hukumanana. Geus sia mah euy jelema balangsak dihanap we ngampar. Itu mah jelema beunghar na kursi euy. Saeta nu pagawean haram teh. Teu disaruakeun ku hakim jelema dua anu papasiaan. Bae teh talapalan sanajan beda-beda ieu hosmain apa ni sarpan kamulyaanna. Sanajan beda-beda itu mah ulama, ieu mah masyarakat sarua angger dihareupeun hakim duanana. Wajawab salamihi malan ing dalam ngajawab salame hosmain wa nabilan ing dalam ningali ilaihi ma maring hosmain wal istimailan ngarungul kalami kadwe kalam wa talaqatil wajilan biar wajah wal kiamilan ngadeg kudu sarua naon ngajawab salamna kitu saruakeun ningalina ulah melong ka salah sahiji hiji di deuleu wa dina ngadengekeun kalamna kudu sarua dengekeun dina biar wajahna kudu sarua kaditu mun seuri kaditu kudu seuri ulah aya jamedudan jamedud ka salah sahijina eta geus dosa eta nya dina dangtungna kudu sarua lamun datang itu nangtung datang hiji deui kudu nangtung dina diukna sarua dina asupna sarua eta. Kalau dina asupna teh lamun itu asup jalan kata hareup. Nya hiji deui ku asupna jalan kata hareup Pak, mah jalan kata tukang. Sia mah da di mau balangsa jalan kata tukang ge lah. Kana balangsa deui. Pala yahusu mangka ora nono ngahususkeun. Maka nangtuakeun kaya qadi ahadahuma ing salah sawijina khosmayan bisain kelawan sawiji-wijine masakin barang dukira kang wis den tuturieun mah. Walau salam ala lamun salam, salam. Sopo ahaduhuma salah sawijine khosmayan. Yen tadoro mangka kudu nungu-nungu ya hakim ya qadi al-akhara ingkang wawane ing salam kang wawane kang hiji deui wayung taparulan dan hampura apa tulul pasli dawa pamisa didorurati karena darurat ngajawab salam kan ngajawab salam teh wajib kudu buru-buru adina babah kimaya kamurahan kamu datang saurang nuntut tartib datang teh assalamualaikum ulah ka dijawab datang di hiji teh assalamualaikum ta jawab bisa kalikeun ku hiji jawaban waalaikumsalam jang maneh duaan eta kan teu buru-buru ngajawab salam oh yukta parutul pasli dihampura dila pamisakeun darurat karena kudu sarua teh dina segi ucapanana dina segi lafazna dina segi biar wajahna dina segi keur nangtungna ngajawab salam eta nu kudu saruana mah kan hese disaruakeun mata ngeuseuk ku hiji ke datang assalamualaikum antepkeun geula datang hiji deui waalaikumsalam jang maneh duaan kan sarua meureun eta au qala atawa lamun ngandika
lau qala lahu salama liyujiba la yujibahu mamaan. Au qala ta'ala mangandika lahu kadue hakim salama salim kudu salam siro yujibahuma pikeun ngajawab hakim ing hosmain ma'an hale babarengan ing salam hosmain ma'an hale babarengan. Jadi eta dihampurakeun ya saruanya. Lamun datang seorang uluk salam seorang henteu kumaha seorang itu uluk salam sisa teh salam kula sia teh sekalian salam jawab duaan waalaikumsalam jamaah duaan kok wala yang jauh lan orang anu menang guguyon ya hakim ma'ahu sarta akan temenang guguyon sarta salah sahiji namun guguyon kaduanana sekaligus lain saropa lan sanajan mulya ya ahad ilmin kalawan ilmunin al-huriyatin atau sifat merdikan wal aula lan kang paling utama iku ayat julisa huma yang ta ngalungguhkeun ieu qadi ieu hosmain baina yadaihi lam antarane adepane qadi